Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun para wargi. Sim kuring aep, nepangan para wargi pikeun ngadugikeun warta pasar. Warta anu baris didugikeun nyaeta numutkeun mentan dina danget ayeuna urang henteu perlu nguyang bawang beureum ti mancanagara. Menteri Bidang Tani Amran Sulaiman yakin komoditas bawang beureum henteu perlu nguyang ti mancanagara. Alatan produksi bawang beureum dina wangkid ayeuna masih bisa nyumponan kabutuhan tur dumasar kana harga di sawatara pasar eta komoditas geus nyirorot. Kuring moal medalkeun idin impor bawang alatan masih keneh ceuyak. Kitu ceuk Amran Sulaiman di Jakarta dina poe Salasa tanggal 24 Januari. Numutkeun Amran di sawatara pasar kayaning di Pasar Induk Karamat Jati Jakarta Wetan, harga bawang beureum dina danget ayeuna geus aya dina kisaran Rp16.000 nepikeun ka Rp20.000 per kilogram. Ku ayana eta mentan oge cumeluk sangkan media henteu ngan saukur ngawartakeun naekna harga, tapi oge nepikeun informasi ngeunaan eta harga bawang anu geus turun. Amran meunteun saupama aya harga nu naek di sawatara lalowek eta alatan aya masalah dina jalur distribusi. Sakitu warta pasar anu tiasa didugikeun dina danget ayeuna. Warta disundakeun tur diropea saperluna tina antara. Sim kuring aep ngahaturkeun nuhun kana panitena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.